Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah li'annaha min amali sunnati Rasulillah wa harrama syifah li'annaha min amalil jahiliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Falidzalika qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati paman raghiba an sunnati falaisa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil anu kusim kuring sangat dihormati, dihargai, bahkan dibanggakan sohibul bait atau sohibul walimah sekeluarga berikut kedua mempelai alias kedua pengantin anu pamudah-mudahan hajatna walimahna penuh keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama, para kiai, para asatiz, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus ka para masyaikh, kiai setempat, sesepuh setempat, tokoh setempat, sareng para kesepuhan anu sanesna hampura tetiasa disebatkan satu persatu namina, tetapi insya Allah sedikit pun tengirangan rasa hormat takrim takzim simkuring. Tentuna sadayana para ulama, para kiai, para kesepuhan nu hadir nu kumpul ti dieu kusim kuring sangat dihormati oge anu disuhunkeun pidoana kalayan mugi-mugi doakeun ku urang sarerea agar para ulama, para kiai, para asatid sajabi ti dimuliakeun ku Allah, mugi-mugi dipanjangkeun umurna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, para santri, santriawan, santriawati nu hadir, nu kumpul ti dieu sadayana kusim kuring dipihormat. Kalayan mudah-mudahan kumpulna urang ti dieu teh ngajadikeun nilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin anu mulia, sabada salam, kiranya tidak ada ucapan yang paling indah untuk diucapkan pada malam ini kecuali ungkapan puja puji syukur. Mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu sampai detik ayeuna Allah teu eureun ngahujanan beribu-ribu bahkan berjuta-juta kanikmatan ka urang sadaya, sehingga
tidak ada satupun makhluk yang sanggup menghitung kenikmatan Allah. Malah cek Rasul ma ibu bapak, seandainya seluruh pepohonan nu aya di muka bumi ieu ditebang, dituaran, diragajian, dijadikan pena, lalu air laut sedunia dijadikan tinta atau mangsi buat mencatat seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, jelas cek Rasul moal cukup moal mahi. Ieu nandakeun ku seueur-seueurna nikmat Allah Subhanahu. Nikmat nu aya di awak urang wae ge horeng lamun diitung ku urang moal kaitung. Dibere mata urang siring dua ku Allah, alhamdulillah. Tuluy eta mata ditendeuna dihareup deui direndengkeun ku Allah. Coba eta mata lamun ditenden dihareup hiji di tukang hiji atuh tukang kacamata moal laku. Bener eta bener. Dibere irung urang bolongna siring dua rata, ieu irung urang bolongna dua. Tuluy eta irung ditonggengkeunana kahandap deui ku Allah nikmat jasa. Coba eta liang irung lamun didangahkeun ka luhur atuh ngeunaheun ge eueuh hujan. Coba mun aya hujan ngerebek urang. Bener eta bener. Jeung nikmat sajaba-sajabana, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat-nikmat itulah alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama di rumahnya Sahibul Walimah dalam rangka walimatul arus anu sekaligus diisi ku acara pengajian. Alhamdulillah. Muga-muga we ieu kedua mempelai kedua panganten sing dipanjangkeun jodona. Mudah-mudahan dimurahkeun rizkina, dijauhkeun balaina, mudah-mudahan sing bahagia rumah tanggana. Amin ya Allah ya Rabbal. Ai panganten mah asana atuh saat ayeuna mah atuh mun teu bahagia ieu pasti panganten mah nya. Nu mantak eta panganten bahagia senang atuh kumaha teu deuk bungahna kumaha teu deuk senangna atuh panganten mah. Awak meujeunna kasep, awak meujeunna geulis, duit boga keneh, mitoha ge bager keneh. Eta mitoha pan kaminantu mah ku bager. Bener teu bener? Eta mitoha keur can boga minantu mah sare ge kamar panghareupan. Begitu boga minantu mitoha mah pindah ka dapur ngadeuketan hau. Nu penting minantu dihareup. Bener eta benernya. Masya Allah. Laju deui ari panganten mah eta Masya Allah. Aya budak laleutik ulin deket kamar panganten ge dikepung ku mitoha. Ulah ulin didinya sia ngaganggu bae budak teh. Mitohana sorangan genek lewat ka deket kamar panganten kakarayapan jaku bisi kaganggu pan eta panganten. Bener teh bener. Masya Allah. Bubaran hajat geus eueuhna naon cenah aya buntut bandeng doang tinggal hiji deui cek mitoha kajeun ulah sok mikiran aing nu penting mah minantu. Aya susu dina kaleng diangkat jaku hampang cenah ieu mah paling diseduh menang sagelaseun doang cek mitoha kajeun ulah mikiran aing nu penting mah minan. Aduh-aduhan mitoha mah tu moal karunyaeun malah atoheun. Aduh nyeri. Oh eta mitoha mah ngadenge minantu kikituanan atoheun nih. Berarti anak urang keur hade kajeun ulah sok diomean antep teuing. Oreng eta panganten di jero kamar aduh-aduhan ge sabenerna mah horeng nyeri huntu. Laju dicekel huntuna ku salakina diuget-uget cek pamajikana ulah diuget-uget nyeri abah si budak. Kuat make aya acara diuget-uget sagala gila aing mah ka budak ayeuna. Horeng nu diuget-uget ge huntu. Ayo ngas diugat-ugat meren getihan cek panganten awewe embung neng mah getihan
dak teu si sagede kumaha aing mah kuat getihan sagala soek eta mah horeng getihan ge huntu jicek salakina cabut bae atuh cenah neng cabutnya huntu maksudna mah cabut cek pamajikanna ulah dicabut ayeuna isuk bae cabutna atuh pan lawang panto ditajong ku mitoha atuh pae anak aing popoho anak dicabut isuk ku sia horeng cabut ge huntu tah eta panganten mah di jero kamar aduh-aduhan ge pajar sesenangan baik ku mitoha horeng panganten mah nahanan nyeri huntu setengah modal sedengkeun eta penyakit pang suwe-suwe pan nyeri huntu doang cek abdi mah eta nyeri huntu mah panu noong tara aya nu ngendongan tilok aya di mana anu ngendongan nyeri huntu Tage saat ayeuna mah ieu panganten mah atuh insyaallah bunga senangan ku urang doakeun mudah-mudahan sing sapanjangna membangun rumah tanggana bahagia amin ya Allah ya robbal sebab membina rumah tangga membangun rumah tangga membuka lembaran baru punya tujuan baik pasti loba rintanganana lain dina masalah rumah tangga baik dalam bidang apapun lamun urang boga tujuan hade lamun urang boga tujuan anu bener urang neuk cicing di jalan Allah subhanahu wa ta'ala pasti loba rintanganana pasti loba hambatanana pasti loba gogodanana karena setan mah embungeun ningali manusia rumah tanggana harmonis ningali rumah tanggana damai ningali bertetanggana rukun ningali manusia hirupna bener hirupna rapi setan mah embungeun setan hewaeun nempo jalma salat setan najisen ningali jalma kumpul di pengajian ieu setan ieu di dieu padahal mah loba ieu ngan teu katempo bae ku urang mun katempo mah sawan urang aya nu niupan mata bae aya nu ngarobetan bujur bae nu mantak pantes ngaji mahawana pan mata ngapeotan sungut ngarubakan bae bener teu bener ai beta mengaji ai can dimulayan mah eta ngaji cacahan ge hade harusna mata ge hade buleudna malotot ketika dimulayan be ngaji laju bae mata ngapeotan sungut ngarubakan ai bae bener eta bener kunaon atuh eta setan ngaganggu ka jelema anu ngaji kenapa setan selalu ngaganggu jelema kanu keur salat kenapa setiap manusia rek ngalaksanakeun kebaikan ku setan selalu diganggu setan dendam keur waktu diusir di surga karena eta horeng setan tadi nama di surga ngan diusir ku Allah kunaon gara-gara setan sombong merasa dirinya lebih mulia tibatan Nabi Adam setelah Allah selesai menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam lalu Allah menyuruh kepada seluruh malaikat menyuruh kepada jin menyuruh kepada setan supaya sujud kepada Nabi Adam ari malaikat majeng jin sarujud ka Nabi Adam kecuali setan cek Allah setan kunaon maneh teu sujud ke Adam cek setan Gusti sabenerna ieu kami jeung Adam muliaan saha sih tah ieu gara-gara nama ieu Adam diciptakan dari tanah sedangkan kami diciptakan dari api piraku ieu kami kudu sujud ke Adam berarti setan ngarasa dirina lebih mulia tibatan Nabi Adam halamun urang boga hate lamun urang boga perasaan bahwa urang hirup leuwih mulia tibatan batur lamun urang hirup ngarasa lebih pinter lebih mulia lebih bener tibatan batur horeng eta sombong Sayyidina Ali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mulia hatena begitu mulia ahlakna
Cek Sayyidina Ali, apabila saya keluar dari rumah, apabila abdi keluar ti imah terus di jalan kapanggih jeung sahabae, eta jelema pasti lebih mulia tibatan kaula. Cek Sayyidina Ali, subhanallah, luar biasa mulia. Sayyidina Ali pernah di imah keluar menuju masjid, maksudna neuk ngudag salat subuh berjamaah jeung Rasulullah. Begitu datang ke tengah jalan, manggih aki-aki lempang mamake itek, leungeun kirina nyekelan senter. Tapi eta luar biasana Sayyidina Ali, sanajan neuk buru-buru jasa ka masjid ku bisi tinggalin berjamaah jeung Rasul, eta mah Sayyidina Ali tetep teu beranieun lempang ngalewatan aki-aki. Sap cepet-cepetna aki-aki lempang mamawa itek, lah paling ge sakumaha cepetna kakarayapan. Jeung sanajan Sayyidina Ali penting jasa buru-buru neuk ke masjid kusieun berjamaah tinggalin jeung Rasulullah, tetap hebatna Sayyidina Ali mah endahan ngarayap lempang ditukangeun aki-aki. Allah karim. Ngan begitu datang ke masjid, sialna eta mah aki-aki liwat horeng lain ka masjid. Horeng eta mah aki-aki Yahudi, lain orang muslim. Tapi eta hebatna deui Sayyidina Ali dina hatena henteu ngomong kieu ye, sial doangan sugan aing tah aki-akina ka masjid, horengnya nama liwat lain ka masjid. Nyaho kitu mah direngkas ku aing tadi di jalan. Teu kitu Sayyidina Ali mah. Tetap Sayyidina Ali teu boga pikiran kumaha. Begitu asup ke masjid ningali Rasulullah ke ruku, cek Sayyidina Ali, alhamdulillahirabbil alamin, kaburu keneh aing berjamaah jeung Rasul. Horeng Allah subhanahu wa ta'ala ngutus ka malaikat Jibril, cek Allah, Jibril teken punduk Muhammad, ulah wakakeuna hudang tina ruku, ulah wakakeuna i'tidal, Ali keur ngagiah bae neuk ngudag berjamaah. Ketika Sayyidina Ali maca alhamdulillah kaburu keneh aing berjamaah jeung Rasul, begitu Rasul hudang tina ruku i'tidal diganti takbir intiqalna maca sami Allahu liman hamidah. Jadi lamun urang boga perasaan leuwih bener tibatan batur, lebih mulia tibatan batur, horeng eta sombong. Allah teresepen kanu sombong, cek Allah, setan ai kitu cara nama sia sombong, surga lain tempat sombong, keluar sia di surga. Akhirnya setan diusir di surga. Begitu setan diusir, cek setan, teu naon Gusti, mangga silahkan abdi diusir di surga, cuma abdi janji anak incu Adam neuk diganggu ku kaula. Apabila datang waktu sholat, neuk dijagaan, neuk dihalangan supaya ulah kena sarolat. Apabila aya giliran pengajian di majelis-majelis taklim maupun di nu hajat, abdi neuk pangheulaan datang ka imahna, neuk dijagaan di tengah lawang supaya ulah kena berangkat ke pengajian. Pokona setiap anak cucu Adam rek ngalaksanakeun ibadah, rek berbuat kebaikan, neuk dijagaan, neuk dihalangan. Bahkan akan saya bujuk, akan saya rayu, akan saya goda supaya anak cucu Adam mengikuti kelakuan saya, sehingga anak incu Adam menjadi manusia ahli maksiat, menjadi manusia ahli durhaka. Bahkan waktu sakarat pun akan saya goda supaya anak cucu Adam mautna ulah kena marawai iman. Nauzubillahi min. Geus pantes ibadah mah ku berat ku sangeuk, niat neuk bener mah cicing di jalan Allah ku berat, ku loba gogodanana, ku loba hambatanana, horeng diganggu ku set. Geh lamun datang waktu salat kaciri eta mah setan ka urang ngahalanganna ge. Trok tok 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 tok. Allahu Akbar,
apabila azan dikumandangkan horeng eta iblis ge sibuk ngumpulkeun anak buahna. Tongtrong ditabehan trok tok 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 tok, bel dipencet eta setan nu di kaler nu di kidul wabeh lalumpatan nyamperkeun. Ada apa bos? Ada apa sih ya torek itu serta boga dedengian isorana nu reang tah. Oh itu mah adan bos. Aya adan eta naon? Adan itu ngabejaan umat manusia supaya sarolat bos. Oh iya bagus. Ta ayeuna tempo ku sia urang Kubang tuh. Nu di sawah aya lin, nu di kebon aya, nu kerapat aya, nu keur cacahan aya, nu keur hees aya, samperkeun ku sia kabeh urang Kubang. Nuker di sawah, nuker di kebon, jagaan ku sia, ulah kena balik, kena digawe bae. Nuker ngobrol, baturan ku sia, kena leuwih kedak cacahanana. Nuker hees, kipasan ku sia, kena leuwih kerek heesna. Oh ya siap bos. Eta setan peblesat urang Kubang, wabeh diteangkeun. Ngan anu karunya eta ka setan nyangkeun urang Kubang anu di tengah sawah tah. Eta setan pangdeuleu ngabelakuk-belakuk dina leutak paneta. Neuk naon eta setan aprak-aprakan ka tengah sawah, neuk ngajagaan urang Kubang ulah kena balik. Tidinya perang antara bisikan malaikat dan bisikan setan. Cek malaikat geus ta kolektor paehan heula, geus adan tah, geus salat heula. Ai eta siang geus salat hayang keneh mah digawe tu sampeurkeun deui pagawean ieu. Jamal ngudagan popohoan teuing. Cek mala ika, cek setan tanggung dik mun kitu mah lega keneh sapirasa kitu deui. Nyawa sorangan siang geus ka imah mah sangeup neuk ka sawah deui. Dohor isuk aya keneh. Iho nya ngadodon bae pan lajuna mah. Geus lamun urang keur sibuk, keur repot, keur teu kaur jasa, ngadenge suara azan dikumandangkan terus segala macam kesibukan kita tinggalkan. Langsung urang bebersih, bersuci, berwudu, lalu sujud kepada Allah. Selesai sholat, pagawean disamperkeun deui, rapat meeting dilanjutkan, obrolan disambung kembali. Berarti bisikan malaikat anu menang. Alhamdulillah. Tetapi lamun urang keur sibuk, keur repot, mendengar suara azan dikumandangkan, anu keur digawe pura-pura teu kadenge, nu keur ngobrol makin tambah asyik ngobrolna sehingga henteu salat liwat pada waktuna, berarti bisikan setan anu menang. Nauzubillahi min. Geus ku ayana kitu, ibadah mah solusina jalan keluarna eueuh deui iwal ti kudu paksakeun. Imah kadang-kadang pan sok aya jelema datang ka imah kiai, coba kiai cenah abdi menta cai pangburakeun ieu awak keuna daek ibadah. Imah awak abdi aya batuan meureunnan. Ai batur maka tempona kuraresepun eta ka pangajian, kuraresepun ka masjid ka mushola ai abdi mah kuberat. Ieu mah awak aya batuan meureunnan. Coba pangjampeankeun ieu awak abdi keuna daek ibadah. Atuh sanajan diburaan dijampean bae ge ku kiai, ai urang teu maksakeun mah asana nepi ka maot ge moal aya ibadahna. Bener teh bener. Manusia potongan model urang kos kieu, lamun salat teu dipaksakeun asana nepi ka maot ge moal aya salatna. Manusia potongan model urang kos kieu ngaji teu dipaksakeun asana nepi ka maot ge moal aya ngajina. Puasa lamun teu dipaksakeun model urang mah nepi ka maot ge moal aya puasana. Betul betul. Kenapa? Karena nomor kahiji memang ibadah mah dihalangan ku setan, kadua lapisan dosa urang manu kandel jasa. Beda jeung para solihin, beda jeung para sidikin anu hatena geus bersih, hirupna geus deukeut ka Gusti Allah. Memang manehna mah ibadah geus teu kudu dipaksakeun kos urang, bahkan dirina mawana hayangna ibadah. Ai urang mah kudu dipaksakeun. Alhamdulillah ja urang Kubang masuk ngararaji beureun ngarti.
Begitu datang waktu sholat, wih cek kiai jedak cenah horeng ibadah mah kudu dipaksakeun ieu ku berat ku aing karasana berarti aing dihalangan ku setan ieu. Hiring nek balik aing harem jadah doangan. Cek setan sial ieu mah jelema hiji ngalawan ka aing ya. Urang balik setan ngilu balik. Urang asup ke masjid setan ilu ke masjid. Urang asup kamu sholat setan ilu asup kamu sholat nek naon atuh eta setan nutur-nutur urang bae nek ngaganggu sholat urang di kebon di sawah urang teu kajagaan di kantor teu kajagaan sholat bae keur sholat diganggu ku setan supaya ulah kena bener rukukna supaya kena acak-acakan sujudna babacaanana hate urang dibawa ider-ideran dibawa aprak-aprakan ku setan dibawa ke tengah pasar dibawa ke jaipongan dibawa ke dangdut supaya ulah kena husu salatna makana urang manarima kadang awak maker salat hate maker nawar pindang di pasar bener eta bener. Eling-eling urang mauluk salam Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi jah orang main keur salat aduh aing masyaallah Gusti supaya kena kitu eta setan mah kadang urang keur sujud poho di kantong aya duit koin aya duit kencringan begitu sujud duit ngagarolong di kantong cek setan tubruk ku sia lumayan 1000 ge bisi ku budak ditubruk pan ku urang keur sujud kaburu nubruk duit pan eta sujudna teu beres sebab anggota sujud eta aya 7 dengkul 2 ramosuku 2 dampaleungeun 2 jumlahna gen ditambah ku sirah hiji jadi 7 eta lamun keur sujud kudu napak kabeh lamun aya nu kaangkat salah satuna teu sah sujudna cek setan hanya sia ku aing tas setan mah kena gitu jadi ngacak-ngacak baik ka urang makana urang mohon urang ka Gusti Allah muga-muga urang kabehan ditang tayungan amin ya Allah ya Robbal geus ieu rumah tangga ngabina rumah tangga niatna nek bener pasti loba rintanganana loba gogodanana geus doakeun ku urang muga-muga ieu kedua mempelai kedua panganten mudah-mudahan bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah anu salajengna muga-muga ieu kedua panganten sing digedekeun kasabaranana terutama panganten awewe sing gede sabarna sebab ari awewe mah neuk rata teu di dieu teu di daerah Tangerang hade bager kasalaki pangdeuleu kumacek duit bener eta bener tengetan we pamajikan urang pageh lamun urang keur nyekel duit mah weuh eta pamajikan ge berak ngadadak dahar biasana tara nyuguhan haliwu kobokan aya lap aya bener eta bener jusa laki dahar pan di baturan di rendengan ku manehna ngarocok be ngajak-ngajan cacahan pan sagala naon pan dicaritakeun pangdeuleu pan make kutang ge henteu bari kikiplik be ku hareudang cenah kaku hareudang bener eta bener tapi giliran salaki boke mah pan eueuh duitan eta aseupan ngadadak pindah ngahiji kana sungut monyong bepan keluar ka jero manyun bae anu kadenge sorapanto doang keluar ka jero sungut mah monyong bae laju sare ka peuting pan ngadu tonggong marengkol jaku hewa ka salaki eueuh duitan ayeuna kitu aya ayeuna kitu aya atuh katepona ke potongan kitu malulu yeuh imah sare nukangan ka salaki ngadu tonggong laju ditoel ku salaki meureun maksudna mah meureun keuna malik nya hujan bae ngarecek lainna malik nyingkur geus nyingkur ngadupak nya suku nya leungeun pakopesan cubak-cabak bae boro-boro hangki kituanan isuk budak sakola eueuh duit baju can lunas makin penting lain makin dibere pan akhirna mah sasimut teh kasirah-sirah pan teu katempona naon ai ditempo loba bujur mah horeng ajak-ajakan jasa sarungna leutik asa manehna meureun buni bae begitu ditempo ku suamina cek salagina nya teu sabeureut teh aing mah teu perlu nu itu mah aing mah perlu ge ieu kenolpotna kajian deh loh jangan begitu ibu
suami mah wajib dihormat. Menghormat suami itu insya Allah bagian ibadah. Dan menghormat suami ulah diukur ku materi, ulah diukur ku harta, ulah diukur ku duit. Sebab aing ngaran di dunia mah teu aya anu stabil, teu aya anu angger pasang surut. Makana Allah nyiptakeun ge dua-dua berpasang-pasangan, aya bumi, aya langit, aya berang, aya poting, aya hideung, aya putih, aya amis, aya pahit, aya awewe, aya lalaki, aya muriang, aya cager, aya usim hujan, aya usim halod. Dua-dua Allah nyiptakeunana, tujuanana la'allakum tashkurun, supaya orang syukur ka Allah subhanahu. Moal aya manusia begitu lahir ka dunia puluhan tahun sehat baik, moal pasti aya muriangna. Betul-betul. Lamun urang hirup teu dibere muriang ku Gusti Allah, moal bisa ngarasakeun nikmatna sehat. Tapi ketika dibere muriang, cek urang heueudak, masya Allah horeng muriang mah kudu ngeunaheun ye. Nanaon teu hayang digawe, teu bisa usaha, teu bisa kamamana, teu bisa ngaringkuk bekos kieu masya Allah. Sungut ku para rait ngadahar ieu pait itu pait, ieu hangru itu hangru, teu hayang nanaeun masya Allah. Tapi diberi sehat mah alhamdulillah, digawe bisa, sholat bisa, usaha bisa, ngaji bisa, pokoknya mah serba bisa be, diberi sehat mah ku Allah. Laju ari awak sehat mah barang dahar ge daija ku ngeunah bae, ku mirasa bae jeung nanaon ge. Teu kudu jeung bakar ayam, teu kudu jeung sop iga. Ari awak sehat mah eta emam ge emam najan jeung uyah di endogan dua hulu, mirasa bae horeng ai sehat. Alhamdulillah. Begitu dibere muriang, urang bisa ngarasakeun nikmatna sehat. Betul. Jeung deui ibu bapak saudara hadirin, moal aya manusia begitu lahir ka dunia puluhan tahun berang peuting ngagegendol duit bae, moal pasti aya teu bogana. Betul. Geus lamun urang keur teu boga duit, sabar, ulah aral, ulah mamarahan ka salaki, ulah sirik ka tatangga, ulah buruk sangka ka Gusti Allah. Kege isuk pagetoge boga de insya. Geus keur aya duit, keur eueuh duit, hormat ka salaki mah ulah dibeda-beda. Ngahormat salaki bagian ibadah. Alhamdulillah. Lamun urang keur di imah jol salaki datang ngong jeling, papah datang, urang keur make baju daster buru-buru salin make baju nu rapi, aya nu kitu aya eueuh potongan. Pamajikan urang mah Pak masya Allah bae, aya dangdanan make baju bagus maredok masara reungit, lamun keluar di imah nu kondangan nu ngabesan da bener. Mardok pan masya Allah bae. Tapi sapopoe mah di imah pugu salagina aya daster bae, aya salin buru-buru. Assalamualaikum, mun aya tamu tah lumpat ka kamar. Salin make baju nu rapih, ngaca sagala bisa ramehongan. Begitu keluar dibukakeun panto horeng salakina, cek manehna sial doang aing katipu, sugan aing tamu, sugan aing semah. Eta pandangdanan aing jeung salaki mah hookeun rugieun. Padahal mah horeng justru make baju anu rapi, sesengitan, pake wedak, ngahormat salaki niatna horeng eta anu ibadah. Amin ya robbal. Ieu mah masya Allah wae pan ngahutang wedak mah kudaekan. Mun aya tukang wedak dirimu, dironyong meuli mah henteu ngahutang doang. Wedak geus boga ge nyokot deui bae, eta wedak dina wadahna ngabaris pangdeuleu bermacam-macam merek bedak araraya eta. Pangdeuleu ti mulai bedak pipa sampai paralon aya eta kabeh. Heuneuk nyen sapiteng meureunan.
tapi eta bedak anu sakitu seueurna anu sakitu sarengitna neuk sarema jeung salaki tara dipake tetep neuk sare jeung salaki manu dikapipikeun mah tangkurak autan tangkurak sopel beheung pinuh ku balsem begitu dicium ku salaki kesed atupan salaki ngelel hade panjangna waduh mas ya isi wedak merek naon aing mah ku kesed cek pamajikan aing mah lain wedak ieu can apa naon atuh ieu autan heuh aing mah reungit ieu padahal mah horeng ibu nu bener mah kieu ya dengekeun ya ketika urang beres salat isya ulah wakasare samperkeun ka calomari nu pangguodena teh tah pipi wedakan biwir beureman nyieun urang bola-bola nu hejo nu koneng nu coklat ayeuna urang parfum anu dipencet tah semproteun ka kele ka bujal ka sirah ka bujur ulah kena hararasem teuing tah hareupna rada lobaan beakeun sapeles mah tu kajen isuk ngahutang deui urang beres berdangdan awak ngesengit beungeut geus geunuk samperkeun salaki tanya nu bener papa asa kitu asak eueuh potongan eta ibu-ibu mah lamun dipagahan gitu bepen laju bae nyarowok sungutna lah kiai lalaki make ditawaran-tawaran ngalelebayan kageeran teu ditawaran ge cenah gep deui iya kami rumah tangga geus aya 50 tahun macan pernah sakali ge nawaran ka salaki ja anak geus 12 komo teh lamun nawaran sakandang demang daekeun tapi kan alangkah ideal make nawaran heula ingsa nah gitu masya Allah ibu-ibu mah sebenarnya mah hayang loba pahala hayang loba ganjaran gampang ngeunaheun jasa masya Allah asalnya hokana ilmuna ternyata horeng eta nungaran pahala nungaran ganjaran horeng di imah urang ge seueur ibu masya Allah asalnya hokana ilmu kana ilmuna ibu-ibu mah hayang nyium hajar aswad teu kudu ka Mekah ngeunaheun jasa kami mah bapak-bapak hayang nyium hajar aswad kudu ka Mekah bae ongkosna mahal laju lamun hayang munggah haji eta di Tangerang mah kudu 20 tahun nungguanana ayeuna mah eta. Laju datang ke Mekah can puguh bisa nyium hajar aswad. Karena perebut siring singkur, siring jorogen, batur mah bonyok los nu penting aing bisa nyium hajar aswad. Tapi ibu-ibu hayang nyium hajar aswad teu kudu ka Mekah. Ternyata horeng eta hajar aswad di imah ge aya tinggal letak bae berang peuting. Ngararanggur eta hajar aswad di imah teu kudu perebut deui ngeunaheun jasa naon tuh cenah eta hajar aswad nu di imah aing mah karang ngadenge cek Kangjeng Nabi bu horeng eta pipis salagi urang najan bau bako eta hajar aswad subhanallah ieu bubaran ngaji kedeung datang ka imah ieu garogotan salagi urang paling salakina kageteun masih mama kasih dak nek modar meureun isuk kabeneran salaki urang kulitna pipina hideung jasa wih atuh leuwih mantep kos beneran nyium hajar aswadna makana lamun urang boga salaki hideung ulah sok gengsian bu imah boga salaki kulitna hideung diajak ka mamana eueuh daek naja gengsi padahal mah horeng eta boga salaki kulitna hideung wih hikmahna mantep ulah ditempo hideungna bae horeng untung waktu diciumna bener teh bener sabalikna salaki kasep salaki ganteng ai boga pamajikan teu geulis sarua eta ge ulah sok merotes ka Allah ulah sok ganteng ieu mah kukulutus dina hate dak masyaallah padahal aing baheula nganjang lebeg beak Palembang Cianjur Sukabumi setiap di hiji lembur lamun aya nu pangherang na eta urut bebene aing kabeh ge kunaon aing kacepluk kawin ka nu kos kieu isi aing mah teu nyangka-nyangka aing ku daek bae deui
Jadi mah pamajikan aing masya Allah model koski diajak ondangan ge moal bisa jalan hareup kudu jalan dapur bae. Ima pamajikannya pendeknya buleudnya hidung hirup deui. Ulah kitu Bapak tarima bae manan kitu ge geus jodoh ti Gusti. Aya eueuh catetan jodoh mah sanajan awewe 1000 bogoh ka hiji lalaki 1 juta bogoh ka hiji awewe, tetapi lamun teu aya catatan jodoh ti Gusti Allah tidak akan sampai terjadi pertikahan. Betul manan kitu ge geus jodoh ti Gusti tarima bae. Horeng boga pamajikan henteu geulis mah hikmahna luar biasa, tenang kana hate, ngeunaheun kana hate. Pamajikan teu geulis mah najan neuk leumpang ka mana bae manehna, najan sorangan bae eueuh nu maturan, tenang. Aju pamajikan bebeja pah neuk ka pasar heula moal lila cenah kedeunge balik deui neuk 7 minggu los ya ka ditu, lepas ku urang nu begieun moal aya. Tapi boga pamajikan gelis mah capek hate urang masya Allah, bener. Alhamdulillah. Atawa bapak boga pamajikan ku cerewet ngompreng bekos kaleng rombeng, ayeuna gitu aya. Aya loba rata-rata bikang mah cerewet. Kajeun ulah sok dicarekan. Manan kitu ge geus nasib urang meureun pak kudu boga pamajikan cerewet. Tapi eta boga pamajikan cerewet kadang aya kapakena, komo lamun urang hirup loba hutang, aya nu nagih, boga pamajikan cerewet mangeunahkeun. Angsongkeun we pamajikan urang ulah urang nu nyampeurkeun, kege dicarekan manehna. Jadi artinya apapun yang diberikan Allah kepada kita itu pasti yang terbaik. Tetapi apa saja yang kita inginkan, aing hayang kieu, aing hayang kitu, aing hayang ieu, aing hayang itu belum tentu baik. Tetapi apa saja yang sudah digariskan Allah kepada kita, kos kumaha bae buktina, insya Allah itu yang terbaik. Amin ya robbal. Tetangga urang imahna baragus, tetangga urang imahna marewah, sementara imah urang mah nya gubug, nya reod, nya leutik, nya bocor bae. Kajeun syukuran bae nikmat nu aya, insya boga imah bagus horeng resikona gede, ngarawatana capek. Usim hujan ngapel sapoe 5 kali na ngapel deui. Bener teh bener. Laju geus menang ngapel aya nu nijak basuh keneh ulah-ulah ku batur ditijak ku anak urang beak, anak urang dituul-tuulkeun ku urang. Eta sia pecak kitu. Eta basuh keneh tuh belok tuh karak menang ngapel doang tadi. Hang teu kapipir ka ditu tuh. Bener. Tapi imah panggung najan hujan bae ge teu kudu ngepel. Alhamdulillah. Laju imah panggung mangenaheun sare tengah peuting lilir hayang kiih teu kudu kaluar, teu kudu ka dapur, geserkeun be ku urang palupuh. Benernya. Laju imah mewah geus menang ngepel tangkurak hayam jeung bebek geus bener diburuan, lamun hayang ngising kudu hanyap we ka keramik eta urang labuh-labuh pan ngudagan. Ulah ngising dirinya hecop bae pan. Geus ngising mah turun deui be ka buruan. Cek urang haram jadas ya hayam tandek ngising mah saya diburuan karak menang ngapel doang, aing ku capek micenan tai sia. Eta jubur hayam ngomong padahal mangan teu kadenge be, cek hayam popohoan teh sakitu ge marah. Atuh komo abdi mah tai teteh di hakanan. Atuh ayeuna mah tak naon tai abdi pangmiceunkeun. Kitu eta cek hayam sabenerna mah eta. Atuh geus cokot hikmahna bae ku urang. Tatangga urang boroga mobil, urang mah boro-boro ku mobil motor doyok ge teu boga ka mamana sapedah bae. Kajeun syukuran bae nikmat nu aya insya. Mobil bener katempona sohor ku batur, gagah katempona ku batur, tapi resikona gede, meulina mahal. Tiap tahun kudu mayar pajak. Laju lamun rusak ngahadiana ge mahal. Tapi sapeda meulina murah.
saumur-umur teu kudu bayar pajak asal kadaek. Betus ban sapeda ditambal ku getah karet ge jadi. Tapi nambal ban mobil paling murah 25.000. Laju sapeda makana bensin irit. Ngan eta boros kana kejo. Ya ku ngagoes bae pan. Syukuran nikmat nu aya. Insya Allah lamun orang selalu bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan Allah, Allah geus janji la azidannakum, pasti nikmat bakal ditambah-tambah ku Allah subhanahu. Amin ya Allah ya Robbal. Tageus hormat salaki ibu pamajikan maeta lewat kahareupeun salaki ge horeng masya Allah kudu sopan. Tonggong bongkokeun saeutik punten. Geus kaluar rek ka jero salaki ngadungku keneh bae punten. Asa kitu asa. Eueuh jarang nempo jarang. Jadi pamajikan urang mah eta hormatan keneh ka batur ketimbang ka salaki sorangan. Aya lewat ka hareupeun batur mah eta pamajikan urang bobongkokan pepelengkungan kos toge. Punten nya punten. Ka batur mah giliran lewat ka hareupeun salaki sorangan mah salaki keur ngadungku ge men lengkah bae pan. Katijak leungeunna pecak mata sia meureunan aing hade gede da men liak bae. Eta kumaha pamajikanna hampura-hampuraan malah kencengan manehna ngomong nage. Atuh deuna diuk di jalan. Pugu eta mah jalan katijak marah di ditu tuh diukna tuh. Oh, sabenerna mah ti kamari eta hayang pasea sabenerna mah eta. Aya sabab sakali ribut pan. Ngadu omong. Laju lamun pasea ngadu omong jeung pamajikan najan cek batur jawara kumis nampolet sagede galengan ngapiran moal menang. Sebab bikang masungut nadu dua. Laju cerewet kabeh deui. Sungut luhur lamun ngomong ngarocok eueuh komaan ieu boga aing itu boga aing ieu menang aing itu menang aing kabeh boga manehna boga lalakian. Duit be duit lamun geus aya di bikang duit bikang duit duit lalakian eueuh. Bener teh bener. Sungut handap sarua cerewet geh lamun pipis kos ledang bocor. Tapi abdi mengalem ka ibu-ibu mah najan pipis na kiihna cerewet tapi rapih nyabunya. Alhamdulillah cek kiai ibu lamun kiih ulah sok nangtung diuknya nurut ibu-ibu mah. Najan keur sibuk keur repot jasa lamun hayang kiih diuk nyingsat. Tapi bapak-bapak tapi lalaki coba kiih di mana kaburuna, di mana sempetna, di mana daekna bae. Kadang-kadang lalaki mah kiih di hanapeun tihang listrik. Mantas kiih dipantogeun pelenong jadi bae pan. Nek tahlil datang ke jalan hayang kiih di lihureun pagar kerowok bae. Kadang-kadang aya liang aya nu bolong di kiihan teh nya jeron aya bangkong keur cacahan cek bangkong sial di jelema nu kiih ku bojengkol. Aya nu bolong aya liang di taneuh di kiihan teh nya jeron aya sireum keur cacahan atuh sireum ngambang kabeh. Makana dilarang ku agama teu meunang urang ngiihan nu bolong-bolong aya liang-liang di kiihan eta horeng urang ngaganggu ka sato hewan ge teu meunang ku agama, dilarang ku agama. Geus horenganan miceun pipis diatur ku agama. Ulah sok miceun di tengah jalan paragi lewat, miceun srut bae di dinya. Teu kebal aya nu liwat katijak blie daknan coba inu haneut-haneut ieu. Coba senter setan sugan aing tai kebo. Horeng tai satoa haram jian ieu jelema teu boga rarasaan ngising di jalan teh geram modar ieu jelema. Saurang tanya nyapakeun itah modar ka urang. Menang setengah jam aya nu liwat deui blie nyanyapakeun deui bae tereh modar ieu jelema nu ngising jalan teu boga rarasaan ieu.
aya 40-an bae teh nyapakeun urang modar eta urang teu meunang miceun di hanapeun tatangkalan nu keur bararuahan aya buah darmayu aya buah harum manis keur bararuahan leubet miceun urang di hanapeunana serut bae teu lila aya buah harum manis raga krosak pluk widak buah ragang begitu diudak dah kunaon nancep dina tai sabe nu ngising di dieu haram jadah ieu tuh aturan di dahar jadi henteu makana pantes dilarang ku agama kabeh diatur nah gitunya ibunya kasalaki ge horeng kudu sopan kudu hormat insya Allah ieu mah aya tamu pan ka imah bo mere cai gelas nage dina tatakan make tatakan gelas nage giliran salaki hayang ngopi neangan we sorangan lah jelain saya mah aya nyawa cenah kopi nage sungut aku teu masa cenah deui becus nyiar duit henteu aing ngopi jeung ngarokok ku beuki coba eta ngarokok sampai 2 batang baja dewek teu becus nyiar duit sal dahar sore we jeung isuk geus nurut pan salakina sapoe ngarokok 2 batang menang 2 kenyot di pareuman di kantongan kebal-kebal hasem deui meureun di beuleu menang 2 kenyot di pareuman di kantongan laju ruhakna teu pareum kabeh pan kantongna kahuruan sabeulah lajuna mah aduh aing masyaallah Gusti nu agung nyuguhan dahar ari kabatur makobokan aya elapna aya tisu diangsong-angsongkeun giliran salaki dahar kobokan eueuh sakalina dibawakeun kobokan jeung gayung-gayungna nanyakeun elap kabitis we kadinya meh leubeut teh belum bitis aduh aing masyaallah memang orang lain juga wajib dihormat tapi kepada suami harus lebih insya. Nah pertanyaannya adalah naon sih maksudnya agama mengatur kepada seorang istri supaya hormat, supaya taat kepada suami? Tujuan mah teu aya deui iwal ti mengharapkan ridho Allah subhanahu. Karena cek Kangjeng Nabi ridhollah fi ridho zawaj wa suhtullah fi suhti zawaj. Keridoan Allah itu sangat tergantung kepada keridoan suami. Begitu juga murka Allah tergantung kepada kemarahan suami. Artinya apabila suami ridho kepada istrinya, Allah juga ridho. Tapi lamun suami hewa bendu marah kepada istrinya, Allah juga murka. Geus makana pantes Allah mengatur kepada seorang istri supaya taat, supaya hormat kepada suami. Maksudna supaya suami ridhoeun, karena lamun suami geus ridho, Allah ge rid. Lamun Allah geus ridho, insyaallah urang di akhirat diabuskeun ka surga. Amin ya robbal. Berarti kan manusia abus ka surga hakikatna mah ku karidoan Allah subhanahu. Ngan kumaha carana supaya Allah ridhoeun ka urang? Berarti urang kudu ngalaksanakeun sakabeh perintah Allah, ngajauhan larangan Allah. Lamun urang ngalaksanakeun sakabeh perintah Allah, cegahan Allah, larangan Allah dijauhan ku urang, otomatis Allah ridho. Lamun Allah geus ridho, insyaallah urang di akhirat diabuskeun ka surga. Taya ge urang moga-moga be kumpul ti dieu di bubina Sohibul Walimah dalam rangka walimatul arus diayakeun pengajian, moga-moga urang kabehan singkenging karidhoan Allah subhanahu. Amin ya Allah ya robbal alamin. Terus teu capek henteu atuh moal tinggal ngadengekeun ieu nya ai capek mah moal ngaji mah paling ge bujur be cepak sabeulah. Taya hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bisi wengi teuing lajupan kuring ge uih napan ku tebih ti dieu nya. Taya mah meureun atuh sakieu wae nu bisa disampaikeun ku sim kuring.
kurang leuwihna nyuhunkeun dihapunten. Penyampaian abdi pasti nage seueur nu salah ketimbang anu bener karena kuring ge jalmi doib, jalmi bodoh teu tiasa ngaos teu aya ilmuan. Ieu mah sanes nganasehatan, bujang-bujang ku nganasehatan sim kuring ge nasehatankeun ngan ieu mah atuh itung-itung urang siring elingan be. Lamun aya nu bener teh mah muga-muga sing aya mangpaatna. Hapunten anu kasuhun, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.